Cepot juga teh aya tamu aya nomor amplop geuning. Aduh, sebes banget. Pot, Yoi, go. jasa tadi Pot. Tamu go. Yang gitu nyaho. Atuh si nomor amplop. Nyahoan gini. Aya ketemu po aing keur di ditu ngeliwat. Oh, heeh, go. Nu bager. Mere amplop. Atuh aing situ dibere. Gitu nyaho. Mana mah iman di jero mere. Jadi itu kabere. Alah, kira saberapa tuh sudah? Gitu nyaho macam ditempo ku ini go. Tempo si gage. Rp100.000 go. Yang 50 ribuan Bang. Kok aing gantian sih kan? Suka? Heeh. Ya heuh suka. Ya. Was. Mana sih gol teh? Datang-datang. Ani rek bayar ayeuna ngejangjian ketemuan di dieu. Dan kaki wari itu datang-datang gini wae. Akaran bujur ge ieu mah. Jangan lah. Pot. Mana tunggu nanti keris bukan inget nyampur kena bayar. Aduh, sorry Pot. Duitna can aya ini mah euy. Ya, terus kumaha? Udah eta lagi bareng ge duitna pamer ti batur, urang teh dibere. Punya teh nyaho eta mah gol. Lain urusan uing gol. Ayeuna uing geus teu boga duit. Terus kumaha Pot? Ini kumaha? Pot. Itu aya anu sehat. Irung mancung. Buntu gingsul. Doda berontak Pot. Mana? Woi, go!
Bodoh kita kajiannya. Dicokot dihakal. Permainan cekel. Turun menghakan kan dia. Penting apa bejaan deh. Kudu di bejaan deh. Sih. Nah, kan dia. Ya dewek punya kartu ada baik. Nyangkan wetan mah. Duh. Woi. Sopan atuh. Oh nah tuh kurang sopan kumaha. Tadi terpenis dengan punten. Punten si punten tapi yang barase. Barasa kunaon. Kasih aku cai matak mun micen urut minum udah padu bae. Ya biasa we sih. Dan teka aja. Nanti orang was gitu jika ngajak urut. Bang na aing tuh wane. Kita mana wane aing mah duaan ya. Sir kunaon gitu. Ada jual. Saya nganjuk. Mana ya? Itu meureun. Oh, nyangga saya tenempo mah, Bi. Ela. Aing asa curiga teh, punya skor awe kaos gitu teh. Terus aing curiga. Boleh ya? Yuk. Ela, Bi. Kenyahoan. Pihak sugar tuh dicarikan itu. Ya. Tadi aing mau aron Asian ku aron mah. Eta aron kami di cokotan daster di poe dipapake deui. Ki arona Bibi. Ya Bi, di dasterna kurang diinjem. Ya eta baju kami buka. Itu si begol nama. Haruh. Si cepot deh. Nona, hujan lokal gitu ya. Bau kieu ih. Aja lemah.
Mangnya kena didinya. Oh, jadi mana dit? Tadi nu ngacir tuh. Kita ompol emang. Oke, teka tempo. Mamang meuli cibruk ieu, nu bau jengkol pisan. Nya mang terus madang jeung jengkol. Ih, Wah, sedepan euing. Ayo, kita mana deui maneh? Gelepot. Masa depan aing asa bucat. Wah, geus, wage ayeuna bayar, masa depan mana mah suram. Ngobrol gitu tuh. Yuk. Iya, jadi kumaha ieu urusana? Ya kumaha, Pot? Nah, tinggal kumaha, pokoknya mau kudu bayar ayeuna. Ayeuna mah duit na. Nya kudu aya lah. Nya geuwat pokoknya mau kudu ayeuna. Cepot, abi gul, gula gelut. Saha tuh nu gelut? Oh, tegelut. Nya hanteu. Det heula enggak jadi garlut. Ini sih ditinggalikeun teh jiga meong jeung aor. Meong jeung anjing meureun yuk. Jadi kieu si bego teh boga hutang belum bayar. Anjing bayar, Pot. Duitna can aya. Hutang mah kudu dibayar. Mun teu bisa ku atos, nya ku jasa atau ku barang berharga. Ye contohna beas. Oh, jadi gitu yuk. Bisa aku beas. Ya bisa acepot nadaekeun mah. Kumaha, Pot? Daek ku beas. Biasa naon eta na? Biasa raskin. Enak bae eta beas mahal, sakilona 10.000. Ya sugan teh biasa raskin, biasa sok bebatuan biasa raskin mah. Kajen bae, Pot. Beas raskin oge. Lumayan. Batinna bisa angin pondasi. Mah daek tuh. Nagis kajen lah daripada tuh bayar. Tah kan selesai ayeuna mah masalahna. Saya, Pot. Ayo. Asa aya nu salah nya naonnya? Oh nyanya beas teh panu ayu. Berarti acepot teh hutang beasnya ka ayu. Tak abegolnya. Ting pusing, mending selfie. Action. Sopan tuh. Tuh, gitu Len. Aduh. Parasah ku cai, matak mun miteun ku. Satu, dua, action. Oh, teh Action. Hela. Hutang mah kudu dibayar, lamun teu bisa ku atos. Action. Enak bae eta beas mahal, hargana mahal. Enak bae eta Enak bae eta beas mahal, hargana 10 kilo. Ya bisa acepon. Action. Nya biasa we sih. Da teka aja ulah peporong kos-kos gitu. Jika nu aing teu wani bae. Ya aing salah we. Biasa we sih. Udah dicari pohon. Nya biasa we sih. Ayo. Nya biasa we sih. Oh, nya kajen bae biasa skin ge. Da. Nya kajen bae biasa skin ge po. Dua, action. Dai, ya. Satu, dua, action. Berarti acepot teh hutang beasnya ka ayu. Tak abegolnya. Ting pusing, mending selfie. Berarti acepot teh hutang beasnya ka ayu. Tak begol anu.